Allah anu ngaraksa jeung ngajaga hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa teh hayang papasrahan kadinya teh hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku baget tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun billahi minasyaitonir ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah Gusti ceuli teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus kurang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk galaudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngaudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK apa kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang kayak eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta cenah makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur di dieu teh Gusti uninga
nyaho Gusti. Ih Gusti Maha Gagah moal kasih asupkeun ke jero hate anjeun, bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah, tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah, tah eta bangsaan am-anam pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek kabujal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong tang ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang bigdug blang bligdug tuh naon si eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jawa sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sialah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persurunan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tong trek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tinta ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis oh nu kos itu buat iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karari itu teh buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup kadi nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan bukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokoknya moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus
dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya we aju kadinya mayar pokona mah sia mawa duit we ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho lain pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis. Oh itu aya kitu mah. Iya ieu teh jahal lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna. Terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna. Terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad. Ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin. Geus sia mah eta bae. Pangeranna ulah ka Allah kadinya bae. Emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah. Pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah. Kitu. Lajung ke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh. Ulah hese. Lamun teu mah aya hiji pabrik, kemudian eta pabrik geumeun. Eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicing atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan jagotan sia cak nu kumisan teh hati kitulah sehat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot eta geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum ta eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya enak aju bae panjana kela nyeungeut menyan tutupan di mana ujang di mana abdi ti bojong na di mana di dinya pengkolan gitu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa
tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi teh bokos kitu mah atuh ditikep. Oh bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sunut ceng pojong aya carana bisa dibelum imahna, bisa dibelum perusahaanna, bisa dibelum teh dibelum semangatna. Kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujangan ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sia jasa juring takos gitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas kali itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok kaditu terus kaditu Baduy dah ujang mundek ka Baduy kaditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupah bejakeun tuh iya horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadikoh ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamaknaanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nagengis bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran
nangin Allah makhluk ini teh tapi ku ngeunaan gitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu. Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek yen henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung. Jangan teu aing mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu. Jangan henteu nyembah ka juri kunaon atuh nyembah ka makhluk. Tete parentah setan, nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis geunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Cek ieu kan zaman modern ai sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggaleun lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ke irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mah iya dikonsultasi ya tuh mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nges asup kalau tak asup tak kos gitu tetap yang boga mobil yang boga imam mewah lah kita komo teki uci ngomong segala wali-wali lain terus ya mah kos gitu guys bawa kang haji mah kan itu gimana kok kakak mang haji bayi ada guru kumaha tuh guru gitu cuma dagang baik dagangnya jabang mana mang haji mah rugi dah teh gitu batu sia ka dedei ku ari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung mengaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos gitu syaratnya kumaha
lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atupan kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teu naon aing ngabejaan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh wah aja ngos aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mah hese paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar-benar ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada bisa aki-aki ya ye kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pada sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di dalenna ulah Fatul Muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kunggu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah hentan je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah buku mah lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mung atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu nabek kitabna
Geus satu karak anak baik jangan ngarik jangan subrut aduh boga mio kadeuleuk ku batur meuli Avanza drek ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komi sakariba siar setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang kararitu ngomongna teh Nasara ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah atuh amun Allah boga anak mah meureunanan atuh kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badiyaus samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge
urang mah urang kuari dek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek alamana ieu teh dek ala timur dek alam Mesir dek ala timur tengah dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu malah aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deulekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyahoan aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui deuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh
aya anu diajak ke puncak tadi aku babaturan leprak babaturan anak berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyahoeun Gusti Allah nu teu nyahoeun Gusti Allah kabeh nyahoeun kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoeun kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoeun Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur ja antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadaekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura we Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunaan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu
salat malah uduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ngingset tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi salat tahajud dia emang teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu
ye parangsana aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganak roba-roba pan setan kakarakos gitu tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jahe bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parangsana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh ngajubleg gede bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg gede tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariban teu datangnya anak kadenya cakal bak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur moal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna tuajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueun naon kusorangan kene ngajuri-juri teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema di kondangan begitu di kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh kondangan ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih
tebakan maksudnya tebak ieu mah salin di jero lantaran deuk ka ondangan beusi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan hajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cenah saha pocongna ieu pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeuna ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu deungeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosek asal kelenger didinya kerasa ah segala dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap penyanak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu kunyana masyaallah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia yang sia dan aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun jurig moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia itu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeulet eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara
fa'budu maka ngaibadahan naranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga